Ari hirup ulah sok sombong. Sakirana masih kene hinjeum ka Bang Emok mah. Sakirana hirup masih kene di udag-udag Bang keliling mah. Komo lamun ditagih loba nyumput. Kaledagu. Begekeun Asya Kardun. Beda naranda teu gablek duit jeung duda teu gablek duit nya jelas beda. Aya randa teu gablek duit, geulis liam anakna. Pada maharugi, pada marere. Coba duda ya, keur mah duda teu gablek duit, teu usaha. Awewe oge boro hayang mahugi, boro hayang mere. Ada ketan gitu sudi. Bener teu fakta eta mah teh. Ye. Aing ngabejaan. Ari jadi awewe. Ulah sagala hayang dilayanan ku salaki. Kudu sagala bisa. Lain ieu mah masangkeun gas ku salaki, ngangkat galon ku salaki. Kudu pintar jadi awewe mah. Ulah pintar wae dangdan. Ulah pintar wae nonggeng. Nyangan duit oge kudu pintar. Dari ngaran salaki mah ye ngaranna ge titipan. Mun teu dicokot kudu bogana, pasti bakal dicokot ku pelakon. Bener teu? Kaledagu. Keur mah goreng patut, goreng sungut, goreng hate di sia mah goblok. Loba pi omongan wae. Jelema geulis mah geus biasa digogoreng. Beda jeung jelema anu goreng. Teu digogoreng ge emang geus goreng. Bener teu? Kaledageun. Loba-lobana sangu nu kumaneh di dahar. Ari batin anu kataleg mah anggar we begung. Kaledageun. Jelema beunghar mah ngapoe daharna oge hamburger, pijahut, spaghetti. Nah ieu urang ngapoe dahar nyambel goang pedamanyun. Nyambel goang pedamanyun. Bagja kalakah panas pool. Untung henteu ambeien oge. Ci atuh kali-kali mah Kardun bawa-bawa dahar ka restoran gitu tah. Dahar hamburger. Boro arah dahar hamburger. Hayang baso oge. Isuk-isuk ger, sore-sore der. Ciri-ciri jelema nu teu gablek duit. Yang gede hutang. Aing. Saya. Aku we lah ya. Oh deui lah pokona mah urang lah. Moal batur moal urang. Hirup mah ulah sibuk mikiran batur. Komo hate jeung pikiran dipake ngewa ka batur mah. Ingat, hirup semakin singkat, umur semakin berkurang, ajal semakin mendekat. Paham meureun? Beka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut 1 juta kenangan daripada motor halus 1 juta sabulan. Liar besti. Kaledageun. Semangat kawan. Maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, kontek terus. Semangat sampai titik darah penghausan. Kaledageun. Cak. Kata-katanya dong buat suami. Uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri lah. Suami berani melawan, tidur no di luar. Kaledageun. Ripu besti jadi aing mah. Batur mah teu gablek duit teh nginjeumna ka aing. Nah, ari tempo aing teu gablek. Boro arah diinjeuman. Aing mah ngeluh oge eueuh nu percayaeun. Aslina. Kaledageun.